Wah, aya anak. Kunaon, sia teh jang kunaon. Kunaon jangan anak maja. Ma. Kunaon jang. Demi Allah mak lain ku mak. Dari ka kuping cenah materi do pada mainung sampuran demi Allah mak. Ma parantos aku inung lahir batin ku abdi mak. Kunaon anak king anak mak jang. Kunaon jang. Geus tong cerik wae cu. Kunaon gandeng si goblok. Yang ngomong jeung sia aing. Hayang kawin jeung naon? Emang aing beurit. Jeung saha kitu jeung naon? Oh nya hilap. Jeung saha ka? Jeung saha jang urang mana anu dipikah hayang ku si laing teh? Nya anu aya dina impian abdi we, Pak. Anu aya dina impian si laing. Sumuhun, saha pinantuan bapak teh? Bapak mah penginten wargi keneh kaya istri teh. Dulur. Sumuhun. Penginten bapak mah pernah nate suan. Suan. Itu uak ke bapak? Saha? Ulah jang, Pak. Penasaran abdi Pak yang ngelamar montong. Ai babatok sia, rek nurut mah sakaing. Heh. Pak Widian montong. Babatok sia. Ai Widian Pak Pak sia. Abina teuing babatok sia. Nanaonan teh. Naon maksudna? Jisim abdi mah bade naroskeun we hiji ka bapak mugi teh sangajawab kalayan kajujuran manah bapak. Naon? Laras si Cepot teh putra bapak. Nah si lain nanya kitu. Nyawalar we ku bapak laras si Cepot teh putra bapak. Heeh. Tegas nya kitu we. Naon sia teh? Naon maksudna? Upami leres si Cepot putra bapak asli pituin anak tegas. Naon? Ieu teh keuna ku paribasa. Paribasa naon? Teng maruteng, bebenyit anak cengceleng, uyah mah tara TS kaluhur. Naon sia maksudna? Sim kuring bade naroskeun si Cepot hayang kanu geulis. Si Cepot hayang kanu beungar. Sim kuring bade naroskeun dupi emak putra saha? Cobi. Beres jang beres. Kajeng keprok sagala. Naon? Waler ku bapak. Dupi emak putra saha? Putra raja? Putri raja, heeh. Beunghar. Nya beunghar raja. Geulis, nya geulis mata kaing. Kabongroy oge. Ngaca dupi bapak kasep. Naon sia teh? Naon sia teh? Kabina-bina teuing ka anak teh. Si Cepot hayang kanu beunghar, si Cepot hayang kanu geulis, pangihna dina impian. Ieu teh sabenerna mah turunan ti manes Mar. Dulu itu si goblok. Beres jang. Kabina-bina teuing teh kalau teh anak hayang kawin dicarek, ari manehna baheula hayang kawin jeung emak, pangihna dina impian nepi ka kokorelengan. Minta anteur. Saha nu nganteur? Si Cepot jeung aing. Saksi mata. Nu kieu patut. Saksi hidup. Nu kieu patut nu nganteur teh nu kieu patut. Salam diri. Mo aya nu nyisiku di Mesti selamat diri. Kulan wa
saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun sok mineng ka Bandungan sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hante reureuh angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapan semuhun seperti anu karanapan ku Uwa Kiwari Ucu nakumaha wa jauh tina panyangka jauh tina dugaan deuleu Ucu perkawis naon teh lain agul ku payung butu tua ti Ucu lain goong nabeuh maneh lain nikukur kumaha teh wa teh cenah saacan ieu kajadian teh jadi keluarga tuladan dasnya wa dipika hormat dipika serap semuhun eta pada ajrih lamun papanggih jeung Uwa teh Ucu danya atuh wa tapi Kiwari eta dengan ukur tinggal waasna kumaha wa tinggal aya bejana tinggal aya dina implenganana dina lamunan Uwa Kiwari ma Uwa teh Ucu dijauhan ku tatangga kunaon wa loba tatangga anu ngadak-adak pindah ti Tumaritis mung saampar jeung Uwa gara-gara kalakuan akang si laing Ucu nakunaon si cepot kunaon akangna teh jadi ungah adat dah gampang kasinggung ngulit bawang tekaopan tepayaan sik-sik melik gampang ngamuk lamun kasinggung teh Ucu sensitif wa loba tatangga anu datang ka Uwa minta ganti rugi ka Uwa iya cenah mah kebona diawut-awut ku si cepot tu geuning eta wa aduh pare dicabutan deui ka karek ceb nah dudeuh teuing tatangga gara-gara si cepot teh Ucu ya jadi ngajar komo enung si laing mah Ucu nakumaha eta wa balik di pasar teh kitu we kadang-kadang ngagukuk di kamar bari ceurik Ucu kunaon di baledog cenah ku tatanggana Ucu alah nepi ka getikan lameuna teh teuing eta tapi parandene kitu Ucu maha genteng-genteng ulah potong sae sanajan begeng tong digotong laras Uwa moal wae nyalahkeun si cepot rek introspeksi diri Uwa we sae wa bahwa meureun Uwa teh ngadidik kanu jadi anak cetan sukses deuleu Ucu rupena wa urang muhasabah we Uwa teh Ucu sae wa da sagala rupa kajadian teh nu tumiba ka urang teh kumaha urangna Pangeran muarek nyiksa nyenga ganjar ka makhlukna lintang ti makhluk anu kudu eling kana siksaan jeung ganjaran pangeran laras cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanan semuhun wa meureunnan Uwa oge milu salah Ucu moal pati-pati kieu Ucu yakin ngan meureun Uwa kawajiban kanu jadi anak ari nalek mah meureun wajib Ucu sakadana wa Ma Akang Semar kadieu geulis bojo bapa Maha wae ieu teh Kakang Semar anak urang urang talek meureun ayeuna meujeuhna mah bawa teridoeun meureun pedah kaula inung sampeuran Kakang Semar moal nepi ka dinya mah amana sidawala yang ular wa dia kasih dawala ke sae mangga akang ulan
di sahur itu ku bapak Sumohun Gusti jadi kieu awut-awutan deuleu mula warga nya anak kunaonnya akang na eta era aing kamana-mana teh pada ngomongkeun nya pasti akang jeung tatangga siri baleng ka kuring teh bisa kompet dawetkeun aing jeung si cepot teh. tadina hade apa nakangnya eta teh Semaka hunyuk panjenengan Bapak diterima yang diterima mana si cepot buka atuh pate terang Pak kumaha wae mana si cepot yang mak semaka pihatur mak diterima dawala mana si cepot duka atuh Pak kumaha wae ieu teh urang ya rek kumaha tindakan ya era Pak harengheng ku dedengan pajejet ku dedeleuan marukana tatangga loba nu protes garas tatangga loba nu karugian bapak loga nu karugelan BEH mah bedi tu ngawarung tutup teu buka-buka nah kabayang warungna deusian soang 8 babacak atuh pas nepi ka babacak di warung Bapak dulu itu Ustad Ayub kumaha boga koina nyanyawanan goblok dipilok Asia kumaha lauk dipilok mana apa di saatan caina teh koina teh cing galarapa dipais kira mah nya koi dipais dulu itu aya nini dibeberik nini dibeberik sumuhun rek naon majar teh cenah kulitna meh cangker rek diistrika dulu itu tekaop ayah hayam beak kusaha ku si cepot dulu itu tekaop ayam meri beak kusaha si cepot aya entok beak kusaha si cepot tekaop aya enog beak kusaha ku abdi tama manyari abdi polos dulu itu tangkal kalapa dipelitur tulu dihamplas heula meureun nya ieu mah tibalik dipelitur heula terus dihamplas tulu dipaku tulisan XTC kumaha wae ieu urang kumaha wae era punten da bapak teh aturama na Pak kedah kumaha ieu urang abdi lieur ditanya ku abdi ngadon nonyok kana irung ye irung mah nyangan ye ku si cepot tah babatok sia teh baheula ge kitu kantos si cepot di rukiah Pak geus baheula kumaha ustadna nu kasurupan kalaka ustadna nu jengkel gagah teuing meureunan jina parantos dicobean di rukiah ku Ustad Ain geus cik kade cek dewek si cepot teangan ulan si cepot teangan sae mangga teangan wey ieu mah kolot teu mending ngarenyak tong kitu Pak keur mariweuh teh bapak teh kokorokan wae milu adat-adatan nya ulah gede amak bapak teh naon tak geuning eta aya geuning di mana iya di kolong kolong di kolong Bapak keur naon di kolong kerengan receh aduh dengan 5 perakan teh sahur Bapak ka dieu cenah Bapak na teh ka kolong coba oh Pak marokana kumaha
Jang kadejang kadia Astra Jingga jang Astra Jingga kita tadi ngadempes di kolong di barengan kucing buduk lami-lami sadari Astra Jingga yen kelakuan anak teh parantos ngajahetan manah nu janten ramana ngalunturkeun wibawa jeung komarana atuh sadari Astra Jingga kana kalepatanan Jang Jang Bapak kunaon Jang wah aya anak kunaon sia teh Jang kunaon kunaon Jang anak king anak maja ma kunaon Jang demi Allah mak lain ku mak dari ka kuping cenah materi do peda mainung sampuran demi Allah mak parantos aku inung lahir batin ku abdi mak kunaon anak king anak mak Jang kunaon Jang geus tong cerik wae cu kunaon gandeng si goblok teu aya ngomong jeung sia aing udah kawing mah kitu wae sia nu kaing kitu wae mah eueuh nyaahna sia kalanceuk teh naon salah abdi loba goblok teh diomongkeun mah tiba heula nepi ka ayeuna si loba salah ka ini apa jang sok reureuh heula cerikna geus ulah waka suka seuri lamun can panggih jeung jati diri tapi lamun geus panggih jati diri bakal seuri dina sanubari ieu wangunan rumpaka teh saeutik gedena aya nyambung jeung kalakuan si lain tah si lain teh ayeuna teh keur leungiteun jati diri jati kasilih ku junti nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya orayan di baleuli datang oraynyaan di tengeulan rumaos Pak dewek moarek ngabahas kalakuan si lain ngan dewek boga kawajiban merendah dewek teh buruk-buruk papan jati hade gorengnya dewek teh bapak si lain dewek teh kanu jadi anak teh eueuh dunya kinasihan gedenya aku gedena bagernya aku bagerna gorengnya aku gorengna kasepnya aku kasepna jantan sepuh bedegongnya aku bedegongna pon kitu deui solehnya aku solehna mohon Pak tah dewek teh sakali deui moal ngabahas kalakuan si lain moal daek dewek nguborok di rorojok ngan meureunnan hakim geus netepkeun sagala rupa kajadian moal jadi tanpa sabab moal aya haseup lamun eueuh seuneu tah dewek teh boga kawajiban ka si lain rek nanyakeun naon si lain teh jadi kieu teh kasang tukangna kunaon da jati diri si lain teh lain kieu leungiteun udagan si lain mohon Pak cik geura balaka ka dewek
ulah aya anu dinding kelir genang siloka gera pedar sacara basna lamun aya kahayang pek gera nyarita ka dewek nuka dada nuka duga mah meureunnan ku dewek dilaksanakeun lamun henteu mah wayahna da kaayaan dewek saperti kieu cik hayang naon si lain jadi kieu teh da pasti meureun si lain teh mata kitu ge aya hal-hal satu kangen teh eta Pak yang saya acana disimap dihapunten tina samudah kerapatan Pak geningan abdi teh parantos ngajaheutan anu janten Bapak dihampura ku dewek mak dihapunten kumaha jang dewala hampura dewek dewala oh ada sami-sami aka kunaon jang dihampura kolot mah geus di lautan hampura teu dipenta oge dewek mah geus masrahkeun hampura leuwih ti heula cik hayang naon naon anu teh dek cicing gebogna teu as teh tadi teh Anyar, gebogna anyar. jigana gebogna buatan Cina ieu mah Ya, bisa jadi. Dari Binjai kan. cik hayang naon Binjai. hari kawitna mah Pak matak abdi kieu teh salara saur Bapak abdi teh alasanana naon hari kawitna mah abdi teh sebulan anu kapengker naon abdi teh ngimpi ngimpi naon jang ngimpi naon dina impian teh abdi teh keur ulin di patamanan tuluy eta taman teh endah Pak katinggalina kemang-kemang warna-warni hejo lemok dang daunan rajegna tatangkalan marga satwa rupa-rupa menu gede mantruk letik pasuliwer di salada di tengah kolam di tengah taman teh aya kolam sumuhun di tengah kolam teh aya air mancret air mancur meureun teh eta mancur mun bae da aing nu ngimpina lain urusan ngimpi ai bahasa mah Ya, beuting ngimpian mah mancet ujang-jang tong dibahas wae atuh geus mancret. nya sidik si eta mah kieu tong di jalanan wae tuluy dina kolam teh pinuh ku lauk Pak lauk loba sumuhun Ya, aya sabaraha hiji aya 3 loba geuning. ongko pinuh jangan tapi 3 malu lauk naon wae Jing, aya lauk mus Mas. lain mus Mus mah. tuluy lauk mujahidin Mujair. mujair lain mujahidin Gua urang eta mah. tuluy lauk betekok betok tuluy abdi teh betah Pak dina ta kolam teh diuk dina kolam teh dina tehana teh ai suku ku abdi teh kucuprakeun kana cai ucang-ucangan dina cai kucuprak teh gowok teh digegel hancip Manya hansip. ya manya dina balong aya hancip ngaranna ngimpi Oh, aing ngimpi maning. bebas ngimpi marek hancip rek naon oge Komana karep aing ngimpi. ngimpi aing cita isi anu protes Aya hacip palit. Kembali antep akang dengekeun. genjang antep jang Hacipna keur latihan renang. tuluy barang abdi keur calikna eta dina kolam teh Pak abdi ngareret ka palih kidul tuluy langeor teh Pak orai mangaleor ieu mah langeor aya naon aya istri Pak aya awewe sumuhun gelis teh Pak istri teh gelis sumuhun ngange acukna teh kayas make baju kayas sumuhun tuluy make karemong kayas karemong kayas sumuhun tuluy ngange rok kayas rok kayas sumuhun tuluy selop kayas kaos kakina kayas ngange lipen kayas lipen na oge kayas
belengeh teh paseri katingali huntu nage kayas bapak behal merenya. ya teh awewe cet teh meni kayas kabeh mun bae da aing nu ngimpi nage situ Tuh barang abdi ngareret ka manehna ngareret ka abdi tuluy cupred apa naon so cana ngicupan sebelah ka abdi tetes ngicupan mengajebred tuluy teu sangka eta istri teh nyampurkeun ka abdi bari ngagabrug kang cepot kang asajinga abdi moal gaduh caroge upami sanes ka engkang sok engkang oge gara janji moal kagungan istri upami sanes ka abdi da abdi teh normal pada geulis ogo neng akang ngejanji moal kagungan istri upami sanes ka neng tuluy dikitukeun teh bapeuki pageuh nangkeupna ka abdi manehna tangah abdi tungkul tuluy celemot teh bibir abdi dikenyot bapak Aduh, aing atuh nu kitu nama sensor aing suka bayang-bayang sok hayang kacai kitu teh Naon kacai. naon atuh bari tuluy jang kacai. abdi teh Pak patali janji jeung eta istri teh tuluy Indiaan Tapi silih degungkeun nih. Indiaan teh naon jang Joget. Indiaan teh joget bak gitu teh dina India geus sok nyanyi joget tak kitu da ulah aing beri nyanyi Dari ditangkep. Naon teh. abdi teh terleng ka itu terleng ka dieu aya tangka di puihan ku abdi teh Tuh. manehna muihan tangka abdi kiih dina tangka Eta kana kiih gitu teh. tuluy silih suntrungkeun abdi teh Pak jeung istri teh silih suntrungkeun sumuhun ari abdi malalaunan tuluy ari manehna mah tarik ka abdi barang nyuntrungkeun barang abdi teh gebrus kana kolam barang teh gebrus barang abdi hudang Pak lagrag tina dipan mata abdi teh kieu teh sabenerna mah kaduhung hudang Bapak Alah. Eta. lami-lami Pak belit ngait ngaruhit tina hate inget wae kata awewe lami-lami saudara mah abdi teh hayang kawin Bapak naon Yang kawin nih eta. hayang kawin Bapak hayang kawin sumuhun aduh aya anak amuing aya anak bagja ngadengin lagi dewek gejang Pantos atuh. di anti-anti tibi hari di dagoan tiba reto di antosan tiba helaju nah atuh lain ti kamari mula selain hayang kawin majang bagja dewek ngadengena cuk ma tereh ngais incu ma tereh jadi nini ma bagja kakang Semar tereh jadi aki kuring tereh jadi uyut mang kasih ama ay bagja kabina-bina ngadengen ada baik silaing hayang kawin jang sabenerna ieu nu dago-dago ku dewek aing teh sono hayang kaompolan ku incu bagja bena sugema dewek kadengena lain ti kamari sia hayang kawin maka dewek nyarita aya anak dadah teuing anak mah bagja kasep anak mah hayang kawin sangka teuing anak kurang kakang Semar tereh jadi aki hayang disebat aki eta nepi opah Disebat kakek. atawa engkong Atawa kakek. Akeh. nya mah atuh kumaha ieu bagja teh sangka lanceuk aing teh normal Ya ning salila ieu teh. kasaha jang hayang kawin teh cu hayang kawin jeung naon Nah. Jeung naon sagala. naon merong Urang mah mayep.
didagor sia ku aing. Nah, salah naon kuring nanya sia salah goblok. Ka ngejeletit kena ati. Hayang kawin jeung naon emang aing beurit. Jeung saha kitu jeung naon. Oh nya hilap. Jeung saha ka? Jeung saha jang urang mana anu dipikah hayang ku si laing teh? Nya anu aya dina impian abdi we, Pak. Anu aya dina impian si laing. Sumuhun saha pinantuan bapak teh? Bapak mah penginten wargi keneh kaya istri teh. Dulur. Sumuhun. Penginten bapak mah pernah nate suan. Suan. Itu uwa ke bapak. Saha? Laila Sari namina Pak. Laila Sari. Sumuhun. Anak saha? Putra Mang Togog Tejo Mantri. Anak saha? Putra Mang Togog Tejo Mantri. Anak si Togog. Sumuhun Pak. Bagja jang. Sanes bagja mah. Aya bagja teu daulat sidik. Nah apa mah jeung teu daulat? Jang. Eta teh ngimpi cu. Naon Pak? Eta teh ngimpi. Ari ngimpi teh kemangna sare riwan teh cu. Ulah diantir teuing ka hayang si laing hayang kawin jeung si anak si Togog. Ulah cu, ulah eta teh impian kade ucu ari iblis teh ngagoda ka jelema teh rupa-rupa carana pikeun ngaruntakeun jiwa jelema teh rupa-rupa carana aya anu langsung bungklekan setan teh deuleu aya anu ngalacokan dina hate aya oge anu kana impian supaya ngaruntakeun jiwa buktina maneh geuning kitu eta kabaud ku iblis anjeun jadi jalma anu lingitkeun jati diri kababawa impi tungtungna tah ieu cu wayahna cu ulah eta mah impian riwan teh ke sakedapa nah apa makanya disebut riwan dina impian teh Pak Laila Sari teh ngantosan abdi heuh eta mah impian ya tenah apa maka jeung bapak teh doa ulah we ka anak si Togog mah ulah neangan anu lian nah Kakang Semar nah maka jeung nah ulah we ulah nah make ulah Pak da abdi teh nyarita teh kieu sieun dicarek ku bapak geuning buktina dicarek ku bapak pasti dicarek ku dewek aya hayang ka anak si Togog mah nah maka jeung ulah ai bapak si laing teh kedaya alasanana meh ngartieun barudak Kakang Semar. Naon alasanana Pak? Jadi we aing gibah deuleu. Keun bae. Ye. Dewek teh boga dulur teh 3 dulur dewek teh. Hiji dewek kadua si Togog katilu Otipati Jagatnata Batara Guru tah adi dewek si Togog teh dewek teh apa karakter sifat tabeat si Togog aing apa watekna teh si Togog mah mandang ka jelema teh hampura gog dewek si Togog mah mandang ka jelema teh mandang kana harta kakayaanana mata kaulana ka jelema nu beunghar piduit ayeuna si Togog dipikah hayang ku sia anak raja naon raja sangsara kabayang ku sia ye Pak manya Pak pan itu teh komo itu teh wargi bapak manya lain manya sia ulah jang ulah ye Pak Laila Sari teh ngantosan pangantosan hayang dikawin ku abdi eta mah dina ngimpi buktoskeun nih atuh pangajedong cicing sia lok-lokan babatok sia ulah jang Pak pasti mau pati-pati ngantosan upami teu aya ridho nanti Mang Togog mah kudu ngaguguk ka aing
Cek dewek ulah cing agugu ka dewek. Denge kolot. Satu Kakang Semar sawios Kakang Semar. Karunya asta jeung apalan nikah cicing mah bagian bapak cicing mah. Papunten ya Pak ieu teh naon sia? Pak abdi mah era ku cai Pak. Naon era ku cai? Sia mah ku cai era ku aing teu. Cai mah di Bandung jeung Tibatan mulang ka luhur leuwih hade caah leleberan. Sami Pak abdi ge demi cinta ka Lelasari. Naon oge bakal dipidamel ku abdi nu penting cinta abdi laksana ka Lelasari Pak. Memuncak cinta abdi Pak. Tiada wanita lain di dalam hati aku Pak. Beribu-ribu bintang di langit hanya satu bintang. Bintang 7 mah dihakan ku aing. Ulah jang cinyaah ka diri si laing. Abdi teh nyaah ka abdi Pak abdi teh mah nya Mang Togog Pak Mang Togog teh pan emang. Mak nya Pak Mang Togog kedah nampi ka abdi nampi. Cek aing ulah goblok. Ulah kalangkungan Kakang Semar. Ulah kalangkungan ulah kang. Cing agugu ka aing. Cek aing montong. Babatok sia. Aing geus apal adat ka si Togog. Atuna Pak ieu mah usaha we. Hai. Ya, dengekeun ku si lain. Awi sadapuran moal lempeng kabeh deuleu. Sanes awi Mang Togog, Pak. Atuna keur kieu di babawa nu kitu paribasa moal ge asup ka Kang Semar. Perpoekeun kitu mah moal. 3 kali 3 ge teh apaleun di baheula. Ulah jang, Pak. Penasaran abdi Pak yang ngelamar montong. Ai babatok sia, rek murut mah sakaing. Heh. Pak Widian montong. Babatok sia. Ai Widian, Pak Pak sia. Abina teuing babatok sia. Nanaonan di teh Kakang Semar teh jeung nyiduhan Kakang Semar. Cing sabar dawala aing diciduhan dawala Sabar. cing sabar lain urusan sabar dawala naon bau Zaman keur puasa si Wa lagi. Gusti nu agung Bau nu puasa. hayo sia montong moal apa abdi bade nyobian we ai rek ngaguguk ka aing moal Pak, nusanes ku abdi bakal digugu tapi urusan cinta mah urusan pribadi abdi, Pak. Punten pisan Pak, sanajan loba keur gantina moal acara jeung Lelasari, Pak. Rek murugu sia teh. Sumuhun. Lamun si laing murugu pek tuturkeun ka hayang si laing. Ngawidian Pak, lain ngaidinan aing jig. Tuturkeun ku sia ka hayang sia. Ngan syaratna lamun sia hayang ka anak si Togog syaratna babatok sia montong ninsak di gogobrok aing matok sia Coret taah teu gitu. Kang Semar nanaonan Kakang Semar nanaonan di tekang hayo idit bade Pak hayo bade Pak bade nikah sia teh sudi aing ku sabelah mata ini bade Pak dawala pileleyan dawala Gusti Aka pileleyan dawala bisa yang terbalik dari ka dia dawala me hape bapa jeung emak dawala mun nu mangnaheurkeun cai pangnaheurkeun ku sia nu ngalasuluh pangalahkeun ku si laing dawala me hape si gareng di mana ayeuna nanti kertitirah di ladang wawan Tirah. Bete polontong deui. mi hape kukutan dewek dawala naon bueuk Kitu we kukutan teh.
batur mangukut teh Anis Anis Kemang ti kukur bueuk naon parabna ti kotok resep pupun celikna omat da wala aka pileuleyan da wala aka pileuleyan da wala sapunya rek pegat simpai da wala permios Pak ini bade Pak ma permios ma yang ulah luasanan kasepan anak ma permios ma hayo ini bade Pak bade mangga Pak permios Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam pileuleyan aka molan ke mayem Oh, dadah teuing. bari nyusutan cimata dulu itu si Akang segala digemol segala diringkit lomari dipanggul tuh kulkas dibawa dedeh teuing aka casan aing digubung tuh HP gitu boga kalau pak mayem tuh beki jauh sorana dulu Ujung naik rakit tuh. nah oh ditajong ditajong Dilawan wae teh. ditajong kana patok jempe cerik na era meureun mana kayak seri nah naonan ieu bapak teh naon sia naonan heh heh rek manglawankeun si lain nya disebut manglawankeun puguh da kalanceukna naon maksudna jisim abdi mah bade naroskeun we hiji ka bapa mugi teh sangajawab kalayan kajujuran manah bapa naon laras si Cepot teh putra bapa nah si lain nanya kitu nyawa lar ku bapa laras si Cepot teh putra bapa heeh tegas nya kitu we naon si teh naon maksudna upami leres si Cepot putra bapa asli pituin anak tegas naon ieu teh keuna ku paribasa naon teng maruteng bebenyit anak cengceleng uyah mah tara TS kaluhur naon sia maksudna sim kuring bade naroskeun si Cepot hayang kanu geulis si Cepot hayang kanu beunghar sim kuring bade naroskeun dupi emak putra saha Cobi. beres jang beres kajen keprok segala si naon waler ku bapa dupi emak putra saha putra raja putri raja heeh beunghar nya beunghar raja geulis nya geulis mata kaing kabongroy oge ngaca dupi bapa kasep naon sia teh naon sia teh kabina-bina teuing ka anak teh si Cepot hayang kanu beunghar si Cepot hayang kanu geulis pangihna dina impian ieu teh sabenerna mah turunan ti Manes Mar dulu itu si goblok beres jang kabina-bina teuing teh kolot teh anak hayang kawin dicarek ari manehna baheula hayang kawin jeung emak pangihna dina impian nepi ka kokorelengan Minta anteur. saha nu nganteur si Cepot jeung aing Saksi mata. kieu patut Saksi hidup. nu kieu patut nu nganteur teh nu kieu patut kari-kari si Cepot hayang kawin ka anak Mang Togog beunghar piragen nu beunghar kitu mama anak raja mikir ay babatok sia gadis wis ambek khawatir kabina-bina teuing sok tingali si Cepot hayang kanu geulis tingali emas sakitu geulisna ngaca bapak kasep
sakitu banget jika entok jalukna teh Sakitu juga belentuk. naon sia teh naon lah riweuh teh aing mah ngabelan menjadi lanceuk keadilan adil teh keur sararea ya dengekeun ku sia lamun si laing aing ngabelaan lanceuk sia ini naon ini sia tuturkeun lanceuk sia hayo odok nah hamarukana aing rek cicing dieu kabina-bina teuing ulah jang ulah sarwana jang sawios ma sawios di sim abdi rek ini diusir ku entong jaluna mah tenang mah Luas ya tau. abdi ayo ini odok nah beureun ge aing mah ngabelaan jadi lanceuk nepi ka kieu aing mah ini odok Itu kadulur mah. kabina-bina teuing hayo ini minta ongkos Palingan cicing wae atuh. bina-bina teuing paduli teuing aing mah perang jeung jadi kolot aing mah nekat jelemana hayo ini odok semarna nah bina-bina teuing teu sieun aing mah biji jebut jelema durhaka ge paduli teuing apa maling kundang henteu paduli aing ge henteu Naon nu kayang ditanyakeun. Urang mah teu diomongkeun. naonan itu kakang semar naon deui mah hah naon deui rek ini deui ulah mama ibu bapak jeung saha Bapak jeung saha poli teh atuh. sanes kaula mah bade nyungkeun widi we ka salira kakang semar widi naon kaula teh bade wangsul heula ka Sekar Nume bade naon bade nyungkeun harta kakayaan kapun bapak sabelah negara ku kaula disungkeun kanggo naon kanggo ngalamar Kartogog kanggo ngalamar Astra Jinga geus sono kaula teh hayang ngais incu kakang Semar sabelah negara dibikeun ku kaula kakang di dia Semar Badranaya salaresna mah kikian teh ngadoja kanu janten istri nanyeta Setia Ragen dugi ka mana kanyaahna kanu janten putrana Sasat Inung Sampuran luar biasa Dewi Setia Ragen istri anu sajati teregrog keyakinanana hormat bapak karena kesatiaan emak nuhun emak nanaonan ya teh kakang Semar teh nanaonan punten emak punten bagja bapak gaduh bojo jiga emak teuing naon maksudna itu kakang Semar mak punten 1000 punten bapak paralun anu kasuhun hampura anu ditedak wening galih nu ka pamrih sanes teu percaya ka emak tapi bapak mah sidik kudu ku buktina waspada kedah kunyatana naon teh salaresna mah bapak teh kikieuan teh punten ngadoja ka emak ngadonya naon teh kakang Semar dugi ka mana emaknya anak kasih cepot Sasat anak Sampuran tapi geningan luar biasa setengah negara sabelah negara rek dibikin kasih cepot demi si cepot kawin jeung anak si Togog luar biasa nuhun emak teuing hei manyanya ngusir kakang Semar dangukeun mak bapaknya ka emaknya kasih cepot ngan prak-prakanana beda arinya nama sarua ari mamanya teh ka anak teh sagala kahayang digugu hayang itu dilaksanakeun hayang ieu dibere tungtungna eta budak moal mikir diogo teh disebutna teh nyaah dulang ari bapak mah si cepot teh cenah mikir sabab bapak boga keyakinan samemeh menang peurah kudu peurih heula samemeh ngakel kudu ngakal heula samemeh ngarih kudu ngarah heula
nepi ka mana si Cepot merjuangkeun kacintana ka Lela Sari? Nepi ka mana usahana si Cepot? Nepi ka maksimalna nepi ka mana? Da lamun aya naon-naon mah nu kieu patut moal ngajedog. Moal cicing lamun aya naon-naon si Cepot. Da yakin moal ditarima ku si Togog teh moal tarima ngan lamun aya naon-naon nu kieu patut moal ngajedog. Ya, mak, upami bade ngadu geulis jeung bapak. Mak masa belah negara rek dibikeun ka si Cepot. Bapak masa warga menilokan usaha. Nusaha, nu bapak. Tong boro-boro si Cepot hayang kawin ka anak si Togog. Si Cepot hayang kawin ka widadari dikawinkeun ku aing. Lamun kitu mah. Tapi bapak mah hayang nepi ka mana usahana si Cepot moal cicingeun bapak mah tenang mah. Tobat teuing Kakang Semar bagja keningan tobat teuing Kakang Semar nuhun teuing. Tah ayeuna mah meungpeung buah barudak. Urang ngaliwat di ieu mah. Urang pingpong gitu. Ari beas aya keneh. Aya Kakang Semar, aya sabala letter deui. Bade sababa letter ge mangga aya di mana? Di warung. Oh jadi di dieu mah teu aya, seep kemari diparabkeun ka Japati. Japati saha? Japati Batu. Jadi teu aya beas, teu aya. Oh, meser atuh. Teu gaduh artos Kakang Semar, teu gaduh artos. Sumuhun nganyuk atuh nganyuk nu kamari ge teh can dibayar isin kumaha tuh Kakang Semar teh kumaha ongkos sawarga nu Kakang Semar tapi beas nganyuk. Heeh apa nengker kieu mah hayu mah urang ngalajoanan ti kajoan. Astra jinga saja jalan nangis ngagenggeik Cesoca muruput mapali pipi rasku itu ku ieu kuramana diusir ras emot karena kacinta anu gede ka Lela Sari. Lela Sari ampun aing. Segala dengge moal aing baju tilu setel kenceh kain ngebawa Lela Sari pedoana we engkang neng mudah-mudahan kacinta akang wujud ka Lela Sari sanajan loba keur gantina moal acara jeung neng Lela Sari anu deudeuh cinta ka akang geulis nyai bagja nyai ti kajauhan mudah-mudahan nyai kawala mi hape bapa dawala mi hape dawala bapa jeung mah dawala ieu tapak nama bedia ieu lanceuk aing ieu lempangna ka dieu ieu bau-bau nama aya heeh ladug-ladugna mah ka dieu jeung ame-ameuna we ka dieu beda ieu seungitna ieu seungit lalai. Oh nyata salah karunya ngalamun itu lanceuk aing deudeuh teuing keur kamari eleh masang mudah-mudahan Lela Sari goblok sia matak naon lamun ngajedog di tukang teh ngomong nari-nari atuh si teh batuk-batuk si teh atuh nga-WA ka aing reka mana sia ha reka mana nah maka jeung reka mana sidik nuturkeun aka apaan aing teh si teh mehapkeun bapa jeung emak jeung si gareng ha jeung manuk Aisyah kumaha yeh sarua kuring oge diusir usaha diusir ku entong jaluna
Saha untuk jalu teh bapak. Teu meunang kitu sia doraka. Adu teuing. Aing mah perang jeung Semar. Teu meunang kitu da wala teh buruk-buruk ka Panjati di teh bapak urang. Heeh, bapak maneh. Ngayeuna malin bapak aing lah geus. Kesel aing. Heuh naon sia teh persoalanana? Ya dengekeun ku aka. Dina mangsa aka ini teh geuningan bari ti Tajong ning tadi nyeri. Nah, make jeung ti Tajong aya patok teh deuleu. Kuku coplok deuleu euy. Tapi teu ngarasa aing mah urusan kuku mah anu penting. Mah urusanna hate kalela sehari manteng. Hari teh cager deui. Itu dulu kumaha teh jonongeng teh. Tah, dina mangsa aka ini ti imah teh nu kieu patut anu ngabelaan aka teh. Ngabelaan naon? Cekeng teh pas aka ini nya ka bapak teh nanya naon? Ari si Cepot anak saha? Ka saha? Ka bapak? Cek saha? Cek kuring. Dikitukeun. Tuluy. Nah cenah mangke nanya kitu, cek saha? Cek bapak teh. Jawab, cek saha? Cek kuring. Dikitukeun. Tuluy. Bener cenah si Cepot anak dewek, pituin anak asli. Anak tegas petku hinis. Tuluy. Lamun bener si Cepot anak tegas bapak ieu teh keuna ku paribasa teng maruteng bebenyit anak cengceleng uyah mata rata es kaluhur. Dikitukeun. Ulu, tuluy. Naon cenah maksudna si ngomong kitu? Si Cepot hayang anu geulis, si Cepot hayang anu beunghar, dupi emak putri saha. Dikitukeun. Anjir wanian sia da ulah euy. Dikitukeun teh molotot. Sakitu panon sipit teh molotot teh. Dibelel-belel. Tuluy. Naon sia cenah? Ayeuna si Cepot hayang anu beunghar, si Cepot hayang anu geulis, dupi emak putri saha? Putri Raja. Sabenerna mah ieu turunan ti maneh Semar. Dikitukeun katokan. Anjir wanian sia. Degitukeun teh gantawang nyarekan. Tuturkeun cenah lanceuk sia. Lamun sia nyaa ka si Cepot tuturkeun lanceuk sia. Anu pegek. Kayak da wala bapak saumur-umur can pernah nyebut pegek ka aing. Eta mah embohna. Bonus ti kuring ka aka. Intermeso. Uluh tah kuringnya sarua diusir. Ayeuna akar ka itu kumaha itu teh kudu aya saksi meureunnan. Anjir bener da wala euy. Tah nu mata kuring nu bakal jadi saksi aka. Da wala. Nuhun da wala sami-sami aka. Kuring mah boga keyakinan aka teh bakal ditarima mah nya mang togog teu narima ka anu jadi dulur. Bapak mah suudon eta mah nya mung ngahiji jeung jadi adi. Ari aka lamun kawin geus apal ieu naon teh disebutna teh walimahan. Oh heueuh da ulah bener euy anjir. Alah kumaha teh euy. Nah nu matak aya kuring mah pasti ieu teh aka teh manfaat. Bener da ulah kumaha teh euy di nanti di rapalan heeh. Ku lebe ning ku lebe. Ning anu jempol jeung jempol diadekeun. Oh heueuh bener da ulah bener euy. Bener. Kumaha teh? Jempol jeung jempol digitukeun tadi rapetkeun deh jempol jeung jempol tadi kieukeun. Eta mah curug sale jempol. Haminangka da teu bisa kitu. Sok aka tuh. Tuh, komo aka meurepan. Ngajak gelut kalebe. Oh, ulah. Bener kumaha cenah ulah? Tah nu geuning. Tarima abdi nikah. Tah eta da ulah bener. Anjir. Bener euy, cing. Latih. Sok. Ngalah lancar cayeuna da geumpeur pas perakrama gitu lah heeh nya teh mana sia ngananyakeun kana geus kawin tuh kumaha teh sok tarima abdi nikah nu kitu ning tong loba teuing atuh sakitu mah teu loba tuh tarima abdi nikah ka saha teh
Dahsyat teh. Eta anak Mang Togog. Eta anak Mang Togog. Ngaranna saha? Ngaranna saha? Si Belagug. Si Belagug. Kek da wala asa teu kieu euy. Lain asa teu kieu sia nu bodoh. Belet. Sia kalanceuk teh golok kitu wae. Lain kitu anak Mang Togog ngaranna saha? Aduh anjir bener euy. Sok we teh tarima abdi nikah. Tarima abdi nikah. Kak. Anak Mang Togog teh Laila Syari, sok sebutkeun. Tarima abdi nikah. Ka Laila Syari bin nanda teu maki bin. Bin teh naon? Bin teh putri. Binti. Lamun teu make binti teh naon aing sapoho? Kudu make. Oh. Binti. Sok. Tarima abdi nikah ka Laila Syari binti saha mang teh Lurah Togog Tejo Mantri kalayan nganggo mas kawin naon naon mas kawinna eta biasana saperangkat alat salat dibayar kontan. Mas kawin bebas naon nu penting mah itu daekeun asare daun ituna. Oh ya siap. Tarima abdi nikah kaneng Laila Syari binti Lurah Togog Tejo Mantri kalayan nganggo mas kawin saperangkat alat usep teu ngange kukumul digolosor wae eta ge dianyuk. Can pernah di zaman Firaun nepi ka ayeuna aya mas kawin ku saperangkat alat usep. Ongko cek sia naon wae bebas. Ieu dina kantong aing teh alat usep bungkul. Si aing lapar. Oh nya bener tah kitu lah. Siap atuh kitu mah. Iya beres aing teh kawin heula. Iya hayu iya beres hayu dulu. Iya hayu.